Cih, lebut kieu ye cecenet euy. Wih, coba ieu mah euy. Ki, geus di mana? Itu di kaki di pasar. Wah, Kenaon ieu? ieu keur ngalah cecenet ngoba kieu anjir. Nah, cecenet. Ieu teh keur ieu keur ubar teh Ki. Ubar naon? Oh, ubar garah teu bau mulut, talamun kadang pete, kadang jengkok. Ieu, Gue ieu di kumahakeun? tah dikieukeun tah. Tuh dikadiekeun tuh di. Tuh tuh. Nen, kenaon Kieu we kurang makan ngadaweung. lapar nen euy. Pang melikeun cemilan jeung nen. Kamu Moal sagala kedua. musuh dicarekan. Mana dia jawahanan beli cemilan dicarekan mah. Heueuh. Mau carekan usaha. Cedoh. Cedoh. Heueuh. Pan cemilan mah adina cedoh. Da ilaha illallah tasibonen. Nah, hulang jangan hulang we cakar ke head teh. Aduh. Sama. Ningali maneh. Ngan hulang jangan hulang we mal poe. Masih mikiran kana si Budi. Yang eta yang kolot si bubur. Kolot si Budi jeung tukang bubur. Kan kamari. Lain mah. Naon we? Mah keur mikiran obat cacing. Mbak cacing. Heueuh yeuh regeukeun yeuh. Obat nyamuk, pan keur nyamuk heueuh. Rengit. Heueuh. Racun tikus, pan keur tikus. Tikus. Nah hari obat cacing keur jelema. Ya, siapa musingkeun? Nen, Ya, tulungan urang lah. tulungan naon? Iya, urang teh keur butuh duit. Oh, Rek ngajual imah. kedua imah. Sugan maneh boga lawang gitu tah. Aya. Tah di sahanen kalam dibere ku urang ieu komisi mah lah. Tah, komo leuwih semangat dibere komisi mah. Heeh. Kan jauh boy di Bandung. Di Bandung. Heueuh, amang urang anu butuhkeun imah teh nyata. Kumaha? Pasti bakal hayang ningalian heula pan imahna deui. atuh tinggalian we sina ka dieu. Tapi da euy, amang urang masih sibuk jelemana euy. Kieu atuyan, kumaha lamun imahna dibawa heula ka Bandung. Jadi ke amang urang nempohanan di Bandung nempan imahna. Ai sia rurudet aing gitu mah.